Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sopan baraya. Ya di dia apa di pengukiran wayang Hanoman. Ya karena sana ini teh aya tamu di Sumedang ini nu bade diajar ya saya. Ya pentingnya baraya. Sok atuh ngawitan tadi ngomong naon dah sok. Ya iya mah yang Pak. Demeli bah. Iya bener teraskeun ieu ka. Kieu kita. Nya. Tembuskan 20.000 subscriber. Dapatkan giveaway si Cepot. Teraskeun tadinya udah tadi. Nya. Tinggal terus kali Lihat. Nah, itu menuju proses pengukiran wayang nambah. Hanoman ya, Hanoman kagungan Kang Jaka. Anu dia kagungan kawan. Satu sabaraha persen dari banyak pengukiran. Ya, ya nambah 50%. Si Wami gitu. Full ukir pinternya. Kira sadayana diukisan badan-badanna. Memang asal-asalan masa jadi. Ya, asal jadi mah yang langsung dicet. Langsung dicet ya. Rumahnya digagal-gagal. Ya, begitu. Bukan itu. Jantan kieu penginten baraya nya abdi teh di Sumedang teh belajar apa itunya ya waktu alhamdulillah ya di saung wayang abah. Alasan kan upami belajar di YouTube mah, tinggal di YouTube mah kirang langkung genre gitu nya. Kirang langkung jelas gitu. Kakiranganna paling manana gitu kan. Upami dipoto mah enggak katinggalna teh jiga anu atau sae. Tapi dicanak langsung mah ka abah geuning wah seueur keneh ibahnya. Koreksi na teh. PR na teh seueur keneh geuningan. Janten ka emut deui gitu barayanya. Sadayana tiasa ningal painten tuh. Tapi alhamdulillah baraya teu ieu tingawitan miring dina YouTube. Ayeuna tos ngabentuk. Alhamdulillah almaskeun nonton. Tah mohon aya kamajengan ya. Alhamdulillah ya aya kamajengan. Karena ya sering dokap ya kan dia. Nah kita baraya-baraya paminu sering dokap mah insya Allah. Iya langsung praktek gitu ya langsung kesalahannya mungkin biasa diresken ke abah. Ya. Bisa dikoreksi lah ibahnya. Biasa dikoreksi. Ini wargi-wargi ya bah disapa bah. Mau belajar di YouTube apa? Nah, baraya-baraya nu belajar di YouTube apa? Ya mudah-mudahan biasa sepos kandian dia ya. Meliwat gitu ya. Penting kan dia cenah saurang teh urang ngaliwat cenah ya. Urang ngaliwat lah ka Ajaka kumaha ya Ajaka Kang Deni Kemari ajak kating ajak ya nya. Kang Deni tas pian ka mana piannya? Mohon ke dokang pian ya nya awis ieu ya nya kabarna. Ya.
rencana mah cenah kemah urang reunian di Sumedang di Kambian cenah urang ngaliwat baraya Yang liwat lah. tuh bisa jaket balong ya Balon baru. ngiring nggak ucapnya siap Siap. ya siap rencana tahun baruan. dah Kang Liman gitu Kang Liman dah. Mariwan bener. tak ke di Ciamis teh Kang iya Pak Cecepnya. Cecep kararasan dinten ya abah aya nu di Alawajar ya tah anu pengadaan kayu teh ieu lah nah kan Kang Ucang Kang Cecep teh peryogi kain nu sapertos kieu sapertos kieu cenah ayeuna teh hoyong kain teh nu bodas sejak kieu tah ayeuna kararasan nu pengadaan kayu ka abah teh ieu aya di dieu nu jadi ajar Akan kontak-kontak we lah ka apa. Ya orang sini iya we lah, jadi support. Masalah harga baraya. Dan harga iya ya. Harga baraya we ya. harga umum Supaya menyangkan silaturahmi. nah itu Kang Cecep anu aya di Ciamis eta paminten kasauran ti Kang Ujang anu sok mintunan kai ka abah tah ieu sari anu beryogi kai teh pian sauran di Garut rada sesah pasok atun pesen ayeuna aya di dieu aya di jalannya di dieu kontakna di pasian ku abah tapi pesennya ulah seketik dah atau harus pamung Mengintun ongkos. paling 2 kubik minta Satrek. Satrek. Nah, bangga gitu, bangga yang ada saya. Dina Yuswa Kayuna. Saya asal mahnya sih material kan tunggak. Kang Dadang saurang tebah kitu deui sami. Hoyong ka dieu cenah. Kang Dadang teh. ada mana sih dia Mohon. Saurna teh cenah bah lamun ada malwayang teh teu nya kitu teh sami putus abdi bah. Mun teu ditinggalikeun ka abah mah cenah bingung kita sapertos kumaha cenah. Lebarna sakumaha teh teu can kaimpleng paintanya ai teh can aya contoh aslina mah. nah, memang sih ya ini kali itu kumpul mah memang kayak biasa
Wah, ini mau biasa sejelas filmnya mau tinggal sih harus sama ini pamit juga panggilan film pasti insya Allah kapan lah. bisa kedikna lah painten aya ka ieu gitu nya. Kadang-kadang kan tinggal di nu hasil rautan oge katinggal pisan pembicaraan dia kan mau ngasak Vespa berarti tidak sampai Sareng aya contoh nih banyak tiasa ninggalnya. contoh sih dari kayaknya nyuntin contoh di WA ya sanes kukulit ku Elmo sih sanes namanya cuman kan ayo ikut kerja dia mah terbiasa langsung melayani gitu kan pamit biasa sarangan kan ya kirang kumat kurang biasa sok atau di amposan gak dia lah Baso ini kan. Kemarin mah. Baso. sekarang ngajak ngebaso kita mah Lagi dadal. kan dadang Ya. yang ubah mah kan rupanya Saya ada suka bumi loh. ini perbatasan jadinya udah mah kayunya lah kayak Cianjur secara resmi mah kayak Albasia mah daerah gunung pasti sih dia hanya nanti kirang apalet juga banget jadi terang nanti lame jadi lame ke saya sih seneng yang lima rumah kita yang kan kerjaan kegiatan biar berkegiatan kita kami badai ke Bandung tadi kue abah mah sudah macem-macem tahu cok pilih hasil anjur tahu cok emang gue tahu oh jika Kang Diana iya langsung iya tahu Sumedang tahu Sumedang dan kita tahu Cianjur takkan tuh tidak ada nih tahu cok Cianjur Ciamis nama Ciamis Galeno Ciamis Garut jalannya mau sambil sharingnya sambil sharing rame kesana ya teh insya Allah itu badai kempel kalau gitu di rumah dia Sumedang ada ngaliwan itu kayak kan ya udah tinggal ngantos sakit abi hukum balong siapnya balong mah ambil dengan rumah kalau rakyat yang nampak silaturahminya ya gitu silaturahmi kalau kita motor ada pikiran kena motor balik mobil mungkin enak kayak ini
Tapi sempat alami ada liren sih lama pas di Cikarang teh. Aku udah mau teh apa? Tah tinggalkeun atuh ka baraya-baraya abah teh hasilna. Mau kene bah. Iya. Oh, terus kieu baraya kirang langkung lah. Da seueur ieu teh ieu ge PR na oge seueur keneh painternya. Nah, masih kene awan painternya ieu teh. Judul nama bareng ngadamel Satria Widandini. Tapi asa ieu painter aya rada kirang ieu da aya nu kedah diperbaiki dina dulungna gitu. Kampian kemana tuh Kampian ya? Nih asa aya kabar di Eropa nya. Haus penatnya Aduh. Sibuk painternya. Assalamualaikum. Kabaraya-baraya abah terus muncul itu kabar saya pemikiran yang sama dia cekapet malah di dia kesannya suatu bisa menjadi tentunya kabaraya-baraya abah jadi wajar semangat keras dan anu mau nyugikan karena hasil karya abah kakaknya nawaya di payung sareng di Facebook sareng di IG aya itu pentingnya ini baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.